Aing anak ko aing dito na mapanglawak batur. Eh, 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 anjing. Anjing, dulu itu gerak tempat orang rojok gerak yuk. Oh yuk lah soal rojok merojok mah serahkan ke aing. Sok dah. Bisa anjing syarap ke aing goblok. Break. Aing hampir wae. Anjing ka dia. Asalkan anjing. Isaan mana mah menang juara. Punten Mang. Aisnya neuleuh teh itu saha. Ciga nama bangsat anjing udag lah. Anjing nyeri. Anjing lowong batur bae keturunan dia. Batur aman. Piceun kabar kitu mah teu butuh. Tuna ieu. Tuh dulu Petruk itu saha anjing. Ciga bangsa anjing. Wah, udah sia. Sia eta anjing tong dibawa goblok. Eta lain sia tong dibawa eta anjing. Budak Petruk budak enak. Anjing kumaha anjing jalanna buntu anjing. Si anjing ke mana sok? Aduh, Sia bangsa anjing aja dong. Tong kabur sia teh anjing. Eta lukisan batur. Si anjing lompat ke mana sih ya? Ada benang kemana-mana ke aing benang. Nuhunnya Mang euy. Sami-sami atuh tong dipelong engera. Anjing ke mana? Sia bangsat anjing tong kabur eta tong dibawa anjing kumaha tuh jang anjing bangsat teu beunang anjing. Deuleuh ka itu Petruk anjing tempo orang numpak itu hari ya. Mencet layeuna. Buru maju anjing. Buru ata maju anjing. Ayo buru maju nya ngabot. Gitu wae anjing teu bisa lewat aing. Nya barudak mah boton wae. Punten Mang. Halo Pak, beunang ieu bangsat teh beunang ayeuna mah diidak ku aing.